Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, kumaha daramang? Mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna urang diajari basa Sunda, masih dina pangajaran 2 urang neraskeun kalimah pamenta. Mingon kamari urang tos diajar kalimah pamenta. Cik ibu bade naros. Aya nu emut keneh teu kalimah pamenta teh naon? Nah, ibu emutan deui nya, ari kalimah pamenta teh diucapkeun lamun urang rek menta hiji barang atawa hal. Tadi dieu nya aya tilu gambar pek ku hidep titenan ieu tilu gambar teras tulis kalimah pamenta anu cocok dumasar gambar ieu dihanap. Kahadenya hilapnya tulisna dina buku catatan bahasa Sunda. Salajengna aya pangjembar basa anu dibahas di dieu nyaeta Asep Sunandar Sunaria. Asep Sunandar Sunaria atanapi anu kasohor ku nenehna Asep Sunaria nyaeta pituin urang Bandung. Anjeunna lahir 3 September 1855 di Kampung Jelekong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Putra katujuh ti 13 putra Abah Sunaria ieu teh kasohor ku ngadalangna. Anjeunna pinter dina ngigelkeun wayang. Salajengna ieu aya pananya nu dumasar kana teks nu nembe tos dibacakeun. Pek jawab ku hidep pananya ieu dihandap kalayan bener, tulis jawabanana dina buku catatan bahasa Sunda. Mung sakieu panginten materi kanggo basa Sunda dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.